Mantap waluh mang. Sup. Sup. Oh, ayeuna urang da ardi jeung wabah ye euy, asa ngeslila ye jeung incu teh ye. Da incu. Ya bah ye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aduh baraya, kita ketemu lagi dengan abahnya Usup. Nah sekarang mah abah didampingi sama incu abah si Usup teh gitu ya. Si Usup ampun aing Usup. Ayeuna rek mamam deui jeung abahnya. Urang mamam deui ayeuna Sup jeung naon cenah ieu teh menuna teh Sup? Terus ayam pais. Ayam pais. Terus naon eta teh? Semur. Semur jengkol. Terus naon ieu teh? Paria. Pare. Eta teh salah. Waluh. Pokoknya mah nasi putih. Nasi putih sambalna merah. Sambal merah. Mantapnya supnya. Mantap. Tegep pisan. Tegep pisan ieu mah incu abah yang geus ya abah sono abah ge teh ka incu teh ye. Nah, ayeuna urang mimitian Sup, urang ngadoa heula teh Sup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Siapa baraya ieu rek dahar deui jeung incu abah ye. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, bener ayo Sup, mamam ya. Sok jang mimitian ah. Aduh, aya kerupuk ya. Paria ieu mah. Resep cepat ya Usup. Jong mamam terus mah. Waluh. Jual sama itu Sup. Waluh mah. Mantap waluh mah. Aduh, yang pepes itunya. Oke ya. Makan pepes Usup maduh.
Sarap. Digogos. Tahu nggak? Habis tuh. Masih lah abah kan sama mam yang usup, aduh. Bah, usulnya tara kontennya. Usut mah abah mah asok kamu abah itu. Usup nak mana wae atuh. Usup teh ka banyak ngatela. Abah yang ngotot apa nya lu jangan sila anja. Pincu teh cing teh euy ngeselila teh ka abah ya. Cuma membareng. Main kali itu usup teh nya. Nyaman kalau ini jeung abahnya. Makan nikmat deui jeung abah. Angguna sing sapkeun. Terus habis nasinya. Habis pisangnya semua ada bihunnya kita hamunya habiskan. Lu buka man.
Kami ada nak. Dagingnya habis kan, Mam? Entah. Kalau buka biskuitnya. Aduh, alhamdulillah nikmat oge ya. Makan lejeng incu ge. Minum dulu sup. Aduh. Nikmat tuh sup. Mat. Aduh, ampun mah pandai jeung incu atuh da geus lila ya incu teh ya. Geus jeung abah teh mamam teh meureun hampir seminggu lebihnya. Heeh. Ayeuna mamam teh jeung abah mantap teh. Mantap. Oh, mantap atuh nah baraya abah udah makan sama incu lagi sekarang makannya. Aduh, nikmatnya bukan main ditemanin sama incu alias usup teh. Nah, dari abah baraya sekian dulu, nanti lain waktu kesempatan pasti insya Allah meureun dengan usup nanti kita ketemu lagi ya Sup ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.